Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun barudak sadayana. Wilujeng enjing, wilujeng patepang deui sareng Ibu Nunung di pengajaran Basa Sunda. Barudak kumaha daramang? Mudah-mudahan barudak sadayana sing sarehatnya tur sing sumanget diajarna. Barudak di minggon kamari urang parantos belajar ngeunaan nyieun kalimah. Tah barudak dinten ayeuna urang diajar mikawanoh kaulinan. Nyaeta aya kaulinan boy-boyan. Tujuan pembelajaran dinten ieu nyaeta barudak urang kawitan pangajaran dinten ieu ku maca doa sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhimni bis-sholihin. Amin. Hayu barudak sadayana urang diajar sing sumanget. Barudak ayeuna urang diajar ngeunaan mikawanoh kaulinan boy-boyan. Ayeuna barudak di bumi tiasa dibuka buku basa Sundana halaman 26 sareng 27. Boy-boyan. Galih iki Rafa Dika Katut babatura nu sejena aranteng arulin di buruan. Urang boy-boyan yuk, cek Galih teh. Hayu-hayu, tembal babaturanana mani raeng. Aya talawengkar leuwih leutik ti satampah 10 siki. Engkena kudu disusun sina patumpang-tumpang. Aya bal tenis we. Engkena bal tenis teh dipake pikeun maledog awak ti kelompok lawan. Kade maledogna teu kaci kana sirah. Ku Galih dibagi jadi 2 kelompok, opatan-opatan. Galih mah sakelompok jeung Rafa Dika Katut Valdi. Ari iki sakelompok jeung Aden, Raka jeung Bagas. Kelompok Galih kabagean ti heula nu kudu ngarubuhkeun tumpukan kenteng ku bal tenis. Dialungkeun atawa dibaledogkeun tina jarak 2 meter. Mun geus rubuh, kelompok Galih kudu nyusun deui eta kenteng sina patumpang-tumpang deui cara tadi. Henteu babari eta teh. Da dijagaan ku kelompok iki anu geus nyenyekel bal tenis. Eta bal tenis teh bakal dibaledogkeun ka sing saha bae ti kelompok Galih nu ngangsreg rek nyusun tumpukan kenteng teh. Atuh sabisa-bisa kelompok Galih teh kudu cinceng kesit babalicetan kaditu ka dieu. Sangkan ulah kakeunaan ku pamaledog bal tenis ti kelompok iki. Sabab mun kabaledog memeh nyusun tumpukan kenteng teh kelompok Galih eleh. Keuna Gorowo Raka bangun atoh pedah bal tenis nu dibaledogkeunana keuna pisan kana cangkeng Dika. Padahal kenteng nu balatak teh acan kasusun. Kelompok Galih eleh 0 hiji. Geus kitu mah kudu gantian jeung kelompok iki nu kudu maledog tumpukan kenteng ku bal tenis. Sarta kudu nyusun deui cara tadi kelompok Galih. Nepi ka 5 balikan teh kelompok iki eleh 2 tilu. Tapi sarerea barungah bisa boy-boyan bari galumbira. Resep tuda cenah bisa ulin bari olahraga. Tabarudak nu bieu teh aturan dina kaulinan boy-boyan. Ayeuna ibu bade masihan pancen kanggo barudak sadayana. Buka buku basa Sundana halaman 28, kerjakeun teras jawab pananya soal nomor hiji dugi ka nomor 10
ditulis atau diserat jawabanna hungkul dina buku tulisnya sanes dina buku bahasa Sundana tapi dina buku tulis pribadi. Kumaha barudak sadayana biasa insyaallah-nya tong hilap dikerjakeun. Ayeuna ibu bade ngajarkeun oge ngeunaan mikawanoh pepelakan jeung tatangkalan. Tujuan pangajaranna nyaeta barudak di sabudeureun imah hideuk pasti loba pelakan jeung tatangkalan. Coba ayeuna ibu bade nyebatkeun ciri buah-buahan anu aya di sabudeureun imah hideuk. Buah anu kahiji nyaeta buah manggu. Cirina nyaeta cangkangna pahit, jerona amis. Buah salak cirina nyaeta cangkangna siga sisit, jerona aya 3 pasi. Teras aya buah balimbing. Cirina nyaeta mun dipotong siga bempang, amis semu hasem. Teras oge aya buah jengkol. Cirina nyaeta didaharna matak bau. Sok dicoel kana sambel. Nu terakhir buah kesemek. Cirina nyaeta buahna amis siga sok diwedakan wae. Tah barudak anu bieu nyaeta sarupaning ciri-ciri buah-buahan nu aya di sabudeureun imah hideuk. Ayeuna ibu bade masihan pancen buka buku bahasa Sundana halaman 33 dijawab nomor 1 dibika nomor 5. Sami oge sapertos nu tadi diserat dina buku tulisnya tekenging dina buku bahasa Sundana. Tah barudak janten pancen dinten ieu aya 2 nya anu kahiji ngajawab pananya dina mikawano kaulinan boy-boyan di halaman 28 nomor 1 dibika nomor 10. Diserat jawabanna hungkulnya barudak. Anu kadua pancenna nyaeta dibuka buku bahasa Sundana halaman 33 nomor 1 dibika nomor 5. Sami oge diseratnya tong hilap diseratna di buku tulisna pribadi. Ibu Nunuh antosnya tugasna berkat